Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para sepuh, para bapak, kali ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Kampung Cipandan, anu kusyukurin dihormat. Para bapak, para ibu sadayana nu utami di mana wae da kauluna panginten disebatkeun asyun kuring mah datangi di Cinangka, tetapi tiasa si panginten di Mang Akak Asep Ogi gaduh malam Jumaah. Ieu nemean ka dieu dumiho ieu komunitas ya rengrengan Kang Ite, Kang Ape, Kang Deni. Numpang getona Kang Teteng. Getol. Dan telepon malam Sabtu udah siap sana ada dia di abdi. Kemorokan mah diomongkeun bukan diomongkeun. Sebenarnya malam Sabtu mungkin mah hadir deui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dapat bunga ibu kedengarasi era teu datang ke beunna. Itu diomongkeun pasti bakal datang deui. Ngan anu anyar datang kalau diomongkeun ibu ke pangaosan bisi pabunung. Kalau kana karek datang teh tumben tara-tara cenah datang. Glek gitu. Atuh nu karek asup teh bedog malam hareupan teh mah datang deui. Tak kira-kira ada ngaji teh kitu kan. Nanti acan angkat ngaos, musuh lah nama ngamimitianana. Musuh nama ngamimitian ngaji, nah sabab non tantangan gede. Pengajian tiba heula karek ini ayeuna pada ngomongkeun mah jauh teh kudu ngaranna teh. Di ditu mah di abdi tuh ka di dieu mah kitu nya. Matak tong loba diomongkeun apa asa. Makani wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latul balu. Sauri Ibnu Ruslan kabeh jalma lamun dina amalna tanpa make ilmu timongkoak nepi ka ngungkur, ibu ti bubujangan, bapak nepi ka asal tina lamun teh lempang ajeg nepi ka dongkok pae poso urang beuting ibadah dalolobana mah ilmu neuleuh ilmu nempo ceuk batur kitu tuturkeun. Jarang make didorong ku kanyaho, jarang didorong ku ilmu. Sedengkeun ceuk Ibnu Ruslan setiap jalma, setiap urang ieu, setiap urang lamun migawe hiji perkara ibadah bighairi ilmin teu make ilmu pasti mardudatun latul balu tegasna moal ditarima. Urang teh mata nu jadi sabab urang ngumpul teh kira-kira pangaosan di mana wae urang teh di antarana sajaba ngalaksanakeun parentahan Allah aya nu jadi pokona ngaleungitkeun kabodohan diri. Hiji waktos ibu kieu riwayatna apa? Kauminga Syekh Abu Yazid Al-Bustami wabil khusus ulama tariqah ma'rina Syekh Abu Yazid Al-Bustami ahli tasawuf ulama sufi anu kurang langkung 30 tahun uzlah. Ari uzlah teh geus loba ninggalkeun perkara urusan dunya, geus loba madepna mahabbah ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji waktos ku sahabatna, hiji waktos ku muridna, ku jamaahna diparos. Tak punten ya, itu kabar asalnya apa bin? Sebenarnya isu minggu hari pengarajinya. Abu Yazid Al-Bustami ditaros pesantrina ku jamaah model kieu. Ya Syekh, mama membahasa orang dia mah.
abdi teh aya taroskeun ka sadaya kemparan tu manawi we aya pijawabeunana piwalereunana dumeh abdi tiap siang kalayan wengi janten emutan saurus Abu Yazid cik mana perkara soal naon nu jadi implengan aranjeun kabeh mama manawi jelaskeun manawi uraykeun kinten-kinten numutkeun salira ibadah naon nu abot-abotna margi kauninga ku abdi sadaya salira parantos tos tepatos resep urusan dunia ulama besar ahli sufi tasawuf ahli afid kinten-kinten numutkeun salira salami ieu ibadah naon nu kinten-kinten abot kanggo salira supados aya gambaran kanggo abdi nalika ngalaksanakeun eta ibadah. Ieu muridna nanya ka Abu Yazid saur Syekh Abu Yazid Al-Bustami bungah pisan bungah amal watasunta bungah ka giri-giri aranjeun kabeh ngarangakeun ieu nu rek didongengkeun ku kami saur Abu Yazid Al-Bustami jadi henteu jang urang ceuk kami teh kurang lebih 30 tahun beteung karesep beteung geus dikurangan ku jalan ngalobakeun saum panon geus dikurangan kanikmatan ku jalan naon tahajud jeung wirid jeung zikir kurang leuwih perkara dunia geus loba ditinggalkeun di antara amal ibadah anu kami geus dilakonan loba rupa ibadah ngan aya hiji nu dianggap berat ku kami ibadah saur santri naon mama ibadah naon kan numutkeun salira abot hiji ibadah nu berat bahkan bisa jadi berat oge jang aranjeun kabeh naon nyaeta nyupri ilmu tolong ilmu ngaharulang cerita santri nanti murid nanti jamaah nanti ngaharulang kamu ada cerita ngaharulang berat tinggal ingin malam Sabtu tinggal ingin pengawasan teh malam nawa di dia tinggal ingin ngaji berat sedangkan cek Abu Yazid Al-Bustami berat nyupri ilmu teh cek murid mama uningakeun jelaskeun uraykeun naon anu jadi cukang lantaran nyupri ilmu berat saur Abu Yazid Al-Bustami kurang leuwih opat terupa anu jadi berat na sakur-sakur jalma kakurung kami nalika nyupri ilmu opat sebab apa kerjanya ulah baroh hiji nu jadi sabab berat nyupri ilmu sabab nyupri ilmu mah teu aya batesna teu aya batas umur teu aya batas tempat teu kaukur ku waktu bahkan padanya tina candau kambing Rasulullah ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ila mahdi mangga kuningakeun ku urang salat sadinten sawengi nu wajib sabaraha hiji 5-nya lohor asar maghrib isya sareng subuh salian teh eta aya deui nu wajib salat teu aya nu wajib 24 jam tina sabeurang jeung pentingna ngan ukur 5 waktu salat geus beres ngalaksanakeun salat lohor wajib kudu ngalaksanakeun salat lohor itu kene persiapan asar kita wajib can waktu nama salat papayan utami zakat zakat kan wajib sateh lamun aya zakateunana cing mangga da lamun zakat sateh wajib pikeun sakur-sakur jalma anu aya zakateunana lamun teu boga jang ngaluarkeunana mah lain wajib ngaluarkeun tapi hak narima zakat terus naon deui saum tina sataun kan sabulan wajibna 11 bulan teu wajib aya teu boga hutang mah aya ibu kosong aya hasanah tanya anu masih keneh aya laki mah da jarang boga hutang aya deui ngahaja mah aya ngahaja tina sataun ngan sabulan wajibna
ibadah haji kan wajib teh saumur hidup sakali kitu oge jangan anu mampu sing salat zakat puasa haji eta aya waktuna aya kaugerna jeung pikeun sakur-sakur nu kumaha tapi nyuprih ilmu nuntut ilmu sapanjang ruh ngancik jeung jasad hirup teh ngaranna sapanjang normal pikiranana kaugerna hukumna tetep wajib makanya urang mah sok ngalaworakeun kana ngaji teh ka pangaosan hadirin pangaosan teh model kieu dalam geus ngarasa wajib jeung daek mah paran kira-kira pinuh ieu masjid teh urang diunggul oge tah gitu wajib hiji beratna nyupre ilmu sabar nuntut ilmu mah teu aya batasna tong lobaan kewe makanya ngaji mah pan loba sok ngajar ka pangaosan ibi ayo berangkat ka pangaosan mana ti payun mana ngiring ti payun di pengajian geus tahunan nyebutkeun ti payun da can nepi-nepi ka ayeuna kan loba kitu teh aing mah ngajak-ajak wae capehan teh cenah mah kan ke pengawasan tapi ibu ece kan ulah petot-petot ngajak ke pengawasan urusan baik ke kajian tempat dulu ngan omat ulah hitung-hitungan yang butuh kenang supaya jadi nilai ibadah ibu kan lamun jadi ngajak karena kehadean teh jadi nilai ibadah jang kurang lamun terhitung-hitungan butuh kenang nah butuh kenang tehnya buku lutus bila manakmu ayo akang ayo aja orang akang mangasap cenah neng ti payun di payun ini tara dudunya we beunghar henteu ka pengajian teh habis kitu daek tempo teh bulan hareup teh ngaraksana maksakeun ini tumben cenah ngaji kitu nih ongko diajak aya tempo ini tumbenkeun buah begitu kira-kira mencari ngaji geus digeureun melosok ngaji ngeureun teh asal kajian gitu orang ngomongkan kalau ngajak tara ini dan baik udah biasa pengajian begitu dan aneh ada orang bingung teh atur untuk ngomongkan batu teh atur kan kesempatan orang begitu orang tarik itu jam 8 aja namanya ije daya batasna apan cenah opat ceuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami nuka opat naon nu jadi berat nyupri ilmu teh naon mudawamah teh dawam rutin ngeureuh nikreuh sanajan bari pateuh berat rutin teh model kieu berat teh ini ka pengajian unggal malam Sabtu teh da loba gogodaanna mah da loba nu culcol malam ayeuna ini malam hareupna teu ini malam Sabtu hareupna teh ini naon gogodaanna teh da nyata cenah jangan gogodaanna ka pangajian mah Gusti waduh kudu bunga tandana urang lamun loba gogodaanna nya kahadean tandana urang kita ibadah teh lempeng lamun eueuh gogodaanna kudu tanda tanya nah gitu mudah dawam da eta halanganna teh naon we ngesemah datang semah eueuh cangkeng nyeri atuh da di pengajian teh tuluh ongko di pengajian mah kitu nya cenghar gajah ngobrol mah cenghar asup ke masjid we ngaji lah poe tamat teh ajenganna teh anu ceramahna teh rame begitu nu sama tapi punten kan para TKM abdi mah gayana kieu nu mawa kitab hese di bawah kitab pasti ngaji kitab cenah oke dan sarapal kedatang hati ibu geus malboan dari pengajian mah kitu gogodaanna di masjid mah kitu gogodaanna di pangaosan mah sami naon we dua rupa di pengajian gogodaanna teh punten ieu
nu kapan iku abdi dua gemanya heureung we nyalin heureung tapi isbane ka hati rumah sah dua gogodanan teh ngaji mah lamun teu nunutan ngobrol bener teh nya lamun teu nunutan ngobrol da cenah kumaha dari keun bae da ingin urang keun bae mun euceuk mun akang nunutan di pangajian keur ngaji nunutan ganjaran kontak ti Allah teh teh da macan aya bejana meureunana di urang dieu kalau ini ti imahna rek ngaji dengan nunutan di masjid moal meureunana kabeh ge ini ka pangajian tujuanna rek nyupri ilmu ari ge kobalak tuluh datang ganjaran kontak ti Allah initna ditilai ku Allah nyupri ilmu ari ge di dieu kalah ka kobalak tuluh datang teu salah urang apana nyata capek cenah jeung ada engke matak euceuk Kang punten anu nunutan rek mah tong digenggeureukeun eta teh mah Allah ngamusuhkeun rahmat ngalawan malaikat bisa jadi capek ieu teh capek tos di sawah capek tos di pabrik capek da maksakeun deui ka pangajian atuh sabab capek nepi ka di pangajian ge nepi ka nunutan berkah di Allah naon doa monggo anu dibahas ku ajengan tah kitu we cenah da haji di mana-mana oge kan wae dan otak ya alhamdulillah make speaker tarik tapi resep ieu mah tarik-tarik teh sugan we mata sok we rek capek rek kumaha oge kira-kira nu hese sare kudu tau ngaji da sabab waktu ngaji mah tutun datang sok mana kakeknya lamun ngaji urang Jumaah tadi Jumaah dari sebeberapa daerah nggak bisa diterjemahkan abimanya terus mau terjemahkan bila nanti kan khutbah teh naik khotib naik ke jol lap we laki ieu mah laki anu jalmahan da teu apaleun jerona khotib teh naon diomongkeun ada tunu da capek atuh tasik malam keluar ke masjid da ulah tunu teh sok lamun nyaman nunutan leumpang ge kalau nyaman tunu cengar we balik berarti eta teh gogoda urang teh kembae da euceuk teh imbi di dieu angkat ke pengawasan di bumi masing-masing dan rek tunduk rek nunutan di beunila mana tunduk datangkeun bae jeung tong digenggeureukeun kudu bunga sok we ngan ulah ngawe nunutan terang lamun nunutan ngobrol mata patarik-tarik kieu siga kieu atuh mah atuh patarik-tarik antara babeliut di pangajian teh ngobrol ke antara Bustami jeung ajenganna mata kan abdi mah sok bolotot jeung tarik tengah aja balap we ulah hele sok kadang-kadang tah ditu ibu anu diobrolkeun rupa-rupa paling rata-rata nu resep ngobrol di pangajian di antara jelema teh ngomongkeun batur biasa gede tong jauh-jauh mau ngomongkeun batur di antara ayeuna geus sagede deui moal jauh ceuk ya kan kata teh pasti nu diobrolkeun abdi sok sagede deui oge moal bola tarotan pasti sagede beres bubar eta sahatnya geus makanya teh ibu kan niat hari niat ada abdi geus niat ngancak ayo angkat ke pengawasan ari niat mah atos disasih kamari oge tapi teh ini lain ge niat dengan sapinah mah niat mah naon muktarom dibarukeun migawena eta teh niat lamun karek kretek ini asar tadi malam Sabtu mah karek ini ngaji karek ngajam eta teh napikih mah kitu ieu ge niat ini ini di bumi angkat di pangawan ngarengkah dan dua dampang sampean suku jeung kemantek jeung lengkahna leueun jeung keparna paninga socak sareng paningala cepil sareng pandangna ge calik di dieu ngupingkeun ka pangawasan di tempat naon anu disampaikeun ku pangarsa-pangarsa ajengan kupingkeun larangkeun dugikeun kana mana asal kitu kan oh sok ngan tinu mana nu asupna eta cirina ngaji dua katilu
Nah, mereka itu dari pohon itu Ije nyupri ilmu daya batasna. Nu kadua mudawamah nurudir dikeun ibu ibu haji di dieu ajeuna saimi manggeus kolot teh angkat ka pangaosan teh. Namun dilugikeun ku ajeuna teh asup bijil kencang keluar di bijil tina ceuli katuhu alhamdulillah asup keneh. Sok sebenarnya hilap deui tempo ubah repo poho alhamdulillah pernah poho. Sampun pernah poho berarti pernah ingat. Nu hariwang mah teu poho-poho acan pernah ingat. Oh, abdi boga baturan ieu nya berobat. Anda di mah teu belah mana baheula pernah beuing, nya mah poho deui hartina baheula pernah. Aya mah teu apal poho deui bageula geus pernah. Nu hariwang mah nyebutkeun poho deui tapi can pernah apal-apal aja. Eceuk ge di ibu barho ulah sombong kan. Abdi mah da ngaos teh barho sakur nu barho pasti pernah inget heula. Pernah asup heula kana otak, pernah apal heula, pernah inget heula ngan bubar jadi poho. Nu masalah nama can pernah poho, can pernah inget jeung can pernah apal kana otak ge moloho we naon diomongkeun teh. Da eta nu dihariwangkeun, tapi keun bae penting ini heula ngaji. Tah dawang teh kitu poho deui keun bae da engke aya pangide jeung malam Sabtu deui pangaosan. Da ciri khas pengajian mah poho deui keun bae. Da Allah punten Kang. Allah marantah ngalangkungan Kangjeng Rasul wajibna urang teh tolak ilmu nyuprih ilmuna urusan bisa jeung henteu eta mah hak Allah. Allah nu nakdirkeun urang jadi apal, Allah nu da urang mah diwajibkeun ku Allah ngalangkungan Rasul teh nyuprih ilmu diwajibkeun ikhtiar. Ikhtiarna usahana inditna model akak model ece model ibi cara ke urang nyiar kipayah enjing-enjing juntur subuh-subuh tuturubun angkat naon usaha nyiar kipayah dunya dan tugasna ge wajibna teh naon nyiarna mulana teu hasil tong nyeri hate da geus indit pan urang teh teh wakatnya disusuk didungdung di urusan dalam dunia teh yang beunghar. Ibu baca yang bunga, ayo harta, ayo rezeki Allah, ayo usaha osok, benar kencan ayo lah. Kebaik urusan benar nama urusan urang atau urusan Allah nu urang mah diparentahna ikhtiar model gitu. Tapi teu bosan ya usahanya, teu bosan ikhtiarna, mata naon urang ngaji kayak gitu, urang teu kaopan. Wah, aja nanti sendiri sampai lah ini harus malah jadi aja nah. Mata ke nyinggit ngajina, hati nasi lempeng, ulah siga urang. Kapan aja ulah siga urang dari para sogobonan teh itu, can mati luar, ini tidak pasampangan, ngajak mengkol bola, nges nepi ge di kadieu, nah can aja nanda nyarita tadi geras-geras teuing. Aing mangeus harus mandek terdeker belajar tuh mual ini ke pengajian kalau dengan mereka nikah itu ulah dakwah katiluna ibu tina tinu katilu eta teh di antara dawam jeung beratna saur Syekh Abu Yazid Al-Bustami nu katilu lamun geus apal wajib amal tos apal wajib amal geus uningan mah geus apal wajib diamalkeun. Ibu punten Kang dina khutbah Jumatan ge sok aya wasiat bitaqwa. Ari taqwa teh inna akramakum indallahi atqakum ku Allah diuningakeun nilai kamuliaan hiji jalma teh di antarana lain pangkat harta, lain pangkatna, lain luhur pangkatna, seueur kakayaanna, lain turunanana, tapi naon nilai taqwa. Jeung ari taqwa teh Kang ari taqwa teh lain wungkul kanyaho tapi takwa teh mangrupa hasil tina pagawean tina amal urang amal soleh urang salat amal urang puasa amal urang ngadorong we nyingkahan dosa amal urang dorong we hate teh
boga ngadorong katakwaan jelema, ngadorong katakwaan ece, ngadorong katakwaan urang, jadi nilai boga disebut amal soleh lamun didorong ku ilmu. Hayang takwa lobakeun amalna, hayang boga nilai amalna nilai agung salamat sampurna di paeun Allah, dorong ku ilmuna. Tanda geus nyaho mah tos geuninga mah diajar naon amalkeun saeutik demi saeutik. Bade kitunya, bade insyaallah. Da urang ge apa ngomongkeun batur teh hukumna teh dosa, da bibir teh urang teh hese. Kekebutan teh bibir teh kitu hieup we. So, kabeh teh nah atuh untuk pan aya bahasa nanti atuh alhamdulillah we da abdi majalmi tebak majalmi bodoh pan aya jangan cenah membodoh mah teu nyaho mah dihampura antos kadangunya udah teu nyaho atuh dihampura teu nyaho teh nuhun ceuk nuhun Kang nu bodoh urusan ibadah teh dihampura nu mana dai model di Cipandang model di Cikasungkam mah pan bener-bener teu sirina mal RW mal RT pengajian aya tuh ini ke pengajian bodoh teh dihampura ayeuna bak zaman baheula hese ilmu ayeuna mah pengajian nyampah teu ini keneh nu kitu nu bodoh lain nu kitu nu bodoh dihampura digenyer nu kitu mah sok aya punten da abdi majalmi bodoh nu ngaku tah punten ece urang teh di dieu nu arang ka ngapangaosan abdi ge sami ngararaku jeung ngarumasan sing inget beda ngaku jeung rumasa beda saeutik beda saeutik ceuk tah nu urang haladi di dieu teh caritana teh rumasa diri jalma bodoh saking ku rumasana da ku Allah diparentah nyupri ilmu aing teh da bodoh mata sakur maha bodoh ge ini ngaji eta nu rumasa ongkoh ngaku bodoh ngaji teu ini eta rek aguanan nganggo baso di dieu ku kira-kira nu teu arang ini kalau ban ngaranku bodoh abdi majalmi bodoh aya di pangajian teu apa syaratna tobat diterima kono tobat nasuhan teh di antara teh aya boga rasa rumasa urang oge rumasa bodoh ini teh ngapangaosan saeutik jeung saeutik aya ilmu anu nyangkaru dina kudu aya ngapal dina otak dina pikiran sugan jeung sugan apal saeutik diamalkeun tatak sok diajar diamalkeun ku urang nah jeung anda hese nya hese atuh bila mana orang can waktuna can bisa ngamalkeun minimal aya dongengkeun kanu di imah kanu di bumi ece sareng carogena kapangaosan teh henteu aya henteu tong matak ieu ka anak incu turunan salaki eta caroge ece eta napi bojo urang ka hasil di pengajian bisi kaburu poho gancang balik ti dieu dongengkeun toh gue cerita nama pengajian terus minggu kabaran salah ini ngaji dalam TV Assalamualaikum salam asok salam tanah ke bumi sok sentangan tanah pengajian bapana cek salaki kecil di mati pengajian di Masjid Al Hidayah ya Hidayah nu ngaji nanti kurang cinangka ngomong gitu aja ngabahas beratna nyupri ilmu kasalaki urang teh aya opat mumpun ingat bejakeun salaki urang hari-hari keun bae paduli teh kajian di sana bejakeun dongengkeun naon sabab bisi kabur poho dongeng lamun nepi mah inget keneh ka iman kecuali ke babalebet senal pokok deui teu bae ka inget bejakeun urang teu bisa dina ngamalkeun sakedik angeunna urang dongengkeun hasil ngaji teh kasaha tolak ka batur berat ka batur macan tangtung ngagugu ka keluarga urang anak incu turunan urang mun akang jeung bojona lamun bojo lamun ece jeung carogena naon sabab
da jeung saha deui silih alingan jeung saha deui silih bejaan. Bisa jadi di akhirat jalan ngojongkrongkeun teh sakiran teh. Bisa jadi kan mungkin di akhirat jalan teh ngojongkrong teh pamajikan urang. Bisa jadi indung bapak dijongklok dikebus ku akibat laku lampah anak urang. Karena urang tamelan teu ngelingan teu umajah, bisa jadi gitu. Nyaho ge diamalkeun ku sorangan udang ing ka anak ing keluarga urang. Maka sakur-sakur urang nyaho, sakur-sakur urang ilmu anu napal saeutik demi saeutik, urang neuteuk leukeur melah jantung ngagurat bumi geus di ayeuna mah geuning eta teh salah urang diajar naon laksanakeun. Teu bisa ku urang bejakeun heula ka anak incu turunan urang. Beureun urang mah teu bisa da kaburu kolot atuh sugan we ku anak incu turunan urang mah bisa. Da urang ibadah teh loba sesa tanaga, sesa capek. Kapan sodako kayak gini pakai kena kenceleng sesa pamulangan, kakara aya gedembrung. Mata kita nabi mah sami bang jumaan nanten mata dihanap tengah aja beda. Aya nu kaleng nya ku di elasnya si kenceleng teh. Hiji waktu disebut kongrang. Patak aja we di busaan anak teh khawatir bisi gitu pamulangan rokok, pamulangan ieu. Ya rasupkeun niat hade teh sesa apa urang pangajian ngaji teh sesa capek, sesa riweuh, sesa kabingung. Da bisa jadi hadirkan di awakna dari hatena teh di mana. Hatena teh di mana bahwa kitu da hatena kalau bateri bawah. Da ingat mereka masuk setoran ya biasana gitu. Kena setoran kembali dari itu kena panggung hese terbar ini kena setoran dapat baliu uramanya Senin didaguan ku PNPM salah satu PNBK pergobang emong ini spirit Jumaah syariah kalau bareng ratanya kabeh gitunya Allah minggu jadi luka opat nyupri ilmu ieu puncakna nu berat makan kadela wacek si Abu Yazid ieu pang berat-berat nama poin anu kaopat naon mama anu dianggap abot teh sabab puncakna beratna nyupri ilmu nu kaopat sakur-sakur nyupri ilmu deukeut kana sifat sombong deukeut kana sombongna nu kumaha sombong teh nu boga ilmu deukeut kana sombongna naon sombong teh diantarana ngarasa getol ahli pangaosan bisa jadi kan bisa jadi urang itu ahli pengajian malam Sabtu ahli pengajian di kepala buat manyar datang di singkah ke dah itu kita ada paragi ibi-ibinya ada asal kena kita ada sering bisa batang di benar kepigelaan bulu pakai teh malu kan lagi sombong cepet makar mau apa itu kan ya mau apa itu artinya jadi tak ya absen kayak gimana harus dijawab dekat kena sifat sombong non ngarasa panggetol ngarasa pangraju bisa jadi nah bete ini ke pengajian ya dan jangan nyari tanah etaken oh si nate etawe nah ada hadir mah jauh titikku nah ada hadir tuh kernaon ayo speaker gede kan kadenge ka imah ge ka ditu kadenge kata sebenarnya keluaran dong potong pati di lebar kadenge gitu teh soh eta teh abang nyarita teh ajengan teh abang bibir teh diungku teh tulangan nyarita teh misangunah mah kos dah kudu ngaji mah kan kayak kaditu lain soal dan niatnya kudu hade niatnya berat hidup teh ibadah yang taat ke Allah urusan di depan digejlik di tengah aya pan lautan hampura Allah bisa tobat kan gitu deket karena sifat sombong teh eta di antara makanya sifat sombong mantul merah ke ahli pengawasan teh aja hayuran angkat ke pengawasan kang hayuran mana ngaji menihara rese beunghar teu dulunya we tempo pangabutuh ka aing we diajar ngaji tara daek ini pinarakeun we ngungkul mending siga urang ini ka pangajian ada sombong teh
bisa kita sempat sombong, tapi wajar kan begitu teh dah ngaji nuri mah sombong geus ngaji henteu tak eta teh mah ya ngaji di amar ceun utara ngaji nya ceun utara ngaji ya ceun si ojo ge nangel sok ngaji di amar teh bari anyukan hayang leuwihna anger we cenah ajan ahli ka pangawasan ge anger pagaweana teh ngomongkeun batur keun bae ngomongkeun batur kita osok ngaji daripada ngomongkeun batur bebeakan ngaji henteu sapertos bawailul lil musolli neraka we pikeun jalma nu sok salat nu sok salat cenah diancam neraka we keun bae nu osok da anu tara mah geus teu diancam punten kan mutara mah teu diancam punten nya heureui diancam sia lamun teu ini dikadek teu encan karek diancam nu teu salat mah teu diancam hartina jodoh beda jeung anu pawailul lil musallin neraka we pikeun jalma anu sok salat kumaha anu teu khusyuk beda kan diancam jeung henteu punten wah kedudunya sok mun euceun teh ka budak ujang ade lamun teu sakola moal dibere jajan pan diancam dibere jajan teu encan ini teh sakola jajan dibere lamun dah henteu mane lamun ieu wae bakal dicibir hartina bakal di ari bakal mah jodoh henteu acan nu salatkeun teu diancam nu salat dak langsung naon data anu diancam sote khawatir hari-hari wa ikhtiar urang yang ngaji kieu kumaha getol ngaji ge anger pagawean teh jeung dulur teu akur jeung baraya anger parasehat teh bade ajukan mayar hayang aya leuwihna jeung sagala rupa anger pagawean teh ngomongkeun batur sik-sik malik wae bisa ngaji mending siga urang tara ngaji maena ngomongkeun batur geus ngaji teu urang aya ikhtiar matakeun bae matak sapunten Bu salah sawiosna fungsina ngaos salam murid ieu ngaos di antarana teh sok aya angkat lebet ka dieu geus salamannya musofahah nempelkeun dua dampal panangan ciri khas saur Imam Ghazali nyawiskeun eta teh ciri hampura hartina ceu abdi nyuhunkeun hapunten dihapunten sami-sami ieu teh rek arasuk teh ka pangajian teh jelas nepekeun sasalaman dari jalan mah cendang tuh ieu teh di jero mah jelas silih hampura naon tujuanna silaturahmi jeung silih hampura di pangajian setidakna punten ieu di antarana teh meureun aya anu kamari pernah diomongkeun sasalaman di dieu cubar isuk ngomong gede manehna tong gede harapan malam Sabtu ge pangideung sasalaman deui sok lamun teu ngaji rek nganta hampuran iraha kira-kira euceuk urang ieu lamun kira-kira urang sok ngomongkeun tatangga ngomongkeun dulur kun tong ka pangajian saha-saha teu era menta hampuran ada di pangajian mah kabeh ditatap sok mangga da kira-kira punten sok di dieu da anggar da pagawean ieu teh mahala di da anggar sok si diomongkeun ieu teh sok kana sok si diomongkeun ieu da teh di mana sok eta hampuran enteng aya malam Sabtu panggih si hampuran pandekeun bae surga jeung sagala rupa teu bae insyaallah beres jupar isuk Sabtu Minggu ngomongkeun deui ge pagi malam Sabtu fungsina silaturahmi fungsi di pangajian teh kitu naon sababna tembong rasa cuparna di antarana silaturahmi sok kan begitu di antarana urang teh di antarana fungsi mata punten niatna angkat ka pangaosan teh kitu ajengan abdi mangal berkah we da ngartos mah teu tong wa hayang ngarti nu penting indit nah ajengan nah ece da angka da ece geus tos naon tos sepuh tos teu patos ngupingkeun bae ada panangis sekolah makan kitu nya dina Yasin ge wa man nu'ammirhu
nunakishu fil khalqi afala surat Yasin seperti itu teh Yasin apanya wa man nu'amiru nunakisu fil khalqi wa man sakur-sakur jalma membahas enteng mah tiap jalma teh kabeh dipasihan anugerah ku Allah umur panjang pasti nikmat ngurangan dina awakna teh so cerita teh urang sok asal ngajak-jak kudu 18 20 tahun jak-jak pelejak tenaga gede kana mau mimiti hengker ngurangan kanikmatan teh dina awak teh ceuling anu asalna jelas leuwih naon naon saliwa saliwang kecuali jelas ada ngomongkan kagorengan batu mah pasti jelas saking jelasna sok aya bumbuna naon panamah sok lengkah anu asalna euceul akang sadayana ajeg gempang jadi moyongkon soca asalna jelas jadi lamun kanikmatan sagala ngurangan nu geulis jadi kowon alah tikeun kaset jadi moyongkon naon sababna wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi apala yaqilu baheula zaman baheula mah kuat kana ada zaman mana kana sekolah anu pernah teu kau pelada jadi beuteung naon nikmatna ngurangan sapanjang-panjang nikmatna ngurangan ieu dipake haji atuh sesa pantana urang teh untung dipake haji oke daripada henteu bisa tah mata ge eceuk sadayana ibu da leres saur Syekh Abu Yazid Al-Bustami ngaji teh berat teu aya batasna teu aya kaugeurna naon sababna lengkah jeung sagala rupana kaduana ngaji teh berat naon sababna kudu dakwah kudu ngeureuyeuh kudu nikreun malam Sabtu ini teh malam Sabtu terus pangaosan teh dinten naon wae ini teh ngeureuyeuh ayo angkat ka pangaosan abdi mah tacan nyalse repot keneh wae ribut dan ieu da alam dunya mah alam ribut kan alam dunya mah alam ribut ngadaguan nyalse mah tinggal beberes we naon sababna da naon rupa perkara karibut dan didorong ku hate urang riweuh tambah nyeri cangkeng dalam teu ngaji cangkeng cagedah karena keneh nyeri mending ini ayeuna jadi beulah jadi cangkeng cenah era silana anu nya teh di pangajian beres moal digeunggeurkeun ku ajengan oge nanggu nya da ieu teh cenana da mun kuloba alasan mah penyakit ibadah penyakit punten namun ngalaksanakeun ibadah didorong naon teu ngalaksanakeun alasan ku penyakit maka eta penyakit bakal datang punten dina saum nah teu puasa abdi mah dagang panyawat mah cek saha cek sorangan Monang aya pangukuran namun ahli medis topik dokter nyuruh ulah puasa ieu mah mang obat jam sakieu eta dibeunangkeun cek sar ai cek sorangan mah mata loba ngaji ge na teu angkat ka pangaosan aduh abdi mah asam urat maka teu cager-cager asam urat takan teu ngaji loba nyari cangkeng sing gila tah jadi cangkeng teh alasan tak ini dulu ini ker sae menang gitu dah nyeri cangkeng we urang teh nyeri cangkeng syukur nangunya we tuluh ngagoler pengajian mah terang mah naon tong jadi alasan angkat ke pengawasan mah nah eceuk na neng teh angkat gak ada adegan urang kali ali mengisi bubuk jeung budakna ini bawa budakna riweuh teu bae hareureuy budak mah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain ngaganggu, ngaganggu ocon mencek kasar nama Kang jeung Rasul menuju sholat diantep berkah pasti dia nuhuri barudakeun bae salawat tadi barudak hareureuy tong dicarek sanu nyarek na barudak di sholat sok esok dikunci karena itu kunci lebar tong barudak hareureuy jeung bae galungan di masjid kersarolat kolotna kersarolat barudak mah galungan toko pang jumaah sok hareureuy nya di jero masa kalau kana di tadi dah hareureuy teu bae sarolat eta ge sok pangarangan sok barudak teh hareureuy teu sagala rupana sarolat teh dari abdi di itu ngomongkeun di abdi dari macan terakhir ngalinya hareureuy jeung sagala rupa pantes we hareureuy oge diusir itu teh pada kain tong usir barudak mah hareureuy teu salat nah sababna kali peberian kolot nah saya mantau ke masjid atau budak-budak nah terus sholatnya tak lupa no barudak nu hareureuy teh gara-gara kolot teh ini bisa jadi
Meureun kitu oge kitu rata-rata budak teh abdi ke madak haruy salat maghrib teh budak teh heureuy deui carek kumaha lebaran tuh di situ datang kemudian kalau tah saya datang atuh budak-budakna teh heureuy oge ngaji oge ulah teu alasan ece mata punten mun tuang putra jadi ogohan mun sagala rupana naon sabarna dipake tilam dipake alasan daga dumurang kalian bawa heureuy pek bae heureuy ngobrol pek bae budak daripada ngobrol hidung mah antep we insyaallah senajan api pun upami pun anak tos agung mah jongjon angkat ka pangaosan teh bener gitu geus gede teh oh habiwang keneh we intina habat teh keneh deui budak ngapea incuna datang basuh deui teu ini ka pangajianna masuk ayat gitu ada ini dan mahal ya kita orang guys ya ini datang mata menjadi alasan bawa naon tujuan anak diajar budak nu kieu ngaji teh budak can ngartieun salat teh bawakan budak heureukeun bae sinan nempuun kolotna salat tah dakwah eta dakwah bilhal eta contoh teh katemo budak mah teu ngartieun naon teh ngaliung teh naon cek seseurian jeung sagala rupa budak aya budak naon ceceuri naon seseurian teh buku-buku segala raja upin ipin cek budak mah naon atawa incuna teh di bawah gulungan mama si emak batu seseurian mama ngayayai we cenah nurutan keun bae di pangajian sina diajar oh ieu teh ngaji ieu teh majelis taklim ieu teh pangajian napel direkam nah budak akhir barangkali apa aing baheula mah bolon diajak ke si emak ka pangajian malam Sabtuan diajak salat diajak anu kahartos ibu bapak sadayana jadi naon atuh nya kitu we gitu bae da apalagi penting mah ini ngaji ini nah heula sumanget ngarti teu ngarti nomor sekian nu penting ini nah heula sumangetan hate lengkah lungsur sampean nu katuhu lungsur rahmat Allah ngalangkan malaikat ngawur rahmat pikeun pikeun jalma nu ngalengkahkeun sukuna angkat ka panaosan kenca suku kenca inditna naon ngorolok dosana naon sababna pikeun sakur-sakur jalma anu indit ka pangajian poe ayeuna penting ayeuna hadirna urang sadayana boga nilai di pandangan Allah Subhanahu wa taala bahkan jadi saksi di yaumul kiamah. Ieu waktu malam ayeuna teh jadi saksi bisa jadi waktu kamari di nu ayeuna teh beda waktu nu kamari mah ecet teh keur gogonjakan di imah jeung bapana ngomongkeun batur ngomongkeun kasusah ngomongkeun budak ngomongkeun sawe ayeuna mah ngaji bener kagorengan teh ya na ada mana khalqun jadi dua nabi mata maluna syahid cek waktu teh kami teh ya nada me anak itu Adam kami teh makhluk anyar kami teh nu baris naon ngabejakeun jadi saksi naon rupa hal anu dilakonan ku araranjeun ayeuna calina ece imit nu dianggo cangkeul di pangajian mah beda jeung laju sinetron moal nepi ka cangkeul akan tuluh beda jeung laju Persib mah sumangan aja amak-amakan kamari ngawari amak-amakan mata kala jeung kudu beres di sing goreng meunang alus na mainna teh di awal ke akhir bisa dicaritakeun ku urang lamun ngaji sikap kitu apal ti awal sampai ke akhir diomongkeun keren naon sabab geus diomongkeun naon apal diomongkeun sabab urang fokus oke kakak-kakak melaju versi penting jeung melaju anu eleh basarena bisa bedakeun berarti mau goreng si heng teh cenah kieu minggu kamari mah minggu penting eta mah alus ngabedakeun dua kejadian bisa didongengkeun da urang nempo jeung fokus lamun ngaji ti awal nepi ka akhir kitu didongengkeun tanpa didongengkeun tadi nepi ka ayeuna ingat teu beda jeung lagu si Aldebaran jeung si Andi atau si Setara anu boga anak teh kawin heula
eta di awal kurang teh fokus ceri sedih ngilu ceri kurang teh nah nih osok ngilu ceri lamun sinetron kalau lamun salakina salingkuh geremat salaki urang teu dosa teu naon keur kabeneran ngaliwat keur dibentur ku panci padahal dina film nah da urang kabawa emosi naon sababna fokus liwat tutung ge moal diperhatikeun fokus coba lamun ngaji siga kieu fokus ka abdi ti awal nepi ka akhir pasti bakal bisa diomongkeun mudah-mudahan urang di mah jadi naon atuh sabaraha hiji tadi teh hiji ini sareng doa dan pokoknya makikan belahan dina teu hafal suganana buku ditahdikan idenya mudah-mudahan ke ibu bapak sadayana intina abdi silaturahmi naon didugikeun ku abdi da seueut barang geus rupina mah da ku pangarsa ajengan-ajengan sanes didugikeun ngancaran teknikna rupi-rupi naon punten kersa ajengan atau napa ketua DKM ibu bapak sadayana bidah kirang sapagurus abdi dina gaya cumarios ieu naon tujuanna da jeung ibu-ibu mah kudu kitu kan beberapa di imah loba keruntaran atau cik di masjid itu bisa seri-seri gitu loba karibu itu bisa garupakeun bae atau penting di masjid intina mah resep heula semangat heula angkat ngaosna mudah-mudahan penting ayeuna jadi saksi di yaumul kiamah urang dalam rangka ngalaksanakeun parentahan Allah dina raraga nyupri ilmu dina raraga silaturahmi oke tambahan deui dina raraga silihan terdoa sidi doakeun antara urang jeung urang rasa geuteuh rasa simpai rasa kacinta sesama umat Islam di antara sidi doakeun mudah-mudahan hadir